Ya, info penting ya mah. Naon? Yo, karena ini nanti usum politiknya. Yo, Urang mah tara mimiluan politik kok. iya emang ngabejaan aing. Teu ngarti aing teu ngarti kana politik. Ngabejaan naon? Ngomong ge acan kan geus dipotong we. Iya, Yo, ngabejaan naon? ayeuna kan usum politiknya. Heeh. Kade ya lamun kita milih nomor iya atau nomor iya aya amplopan ulah eta. Teu meunang ya. Teu meunang eta. Yang hawa tuh. Teu meunang. Teu meunang ya mah. Pangna teu meunang kumaha? Ieu aing pan urang lulusan pesantren baheula ya. Pas batur pasti arapaleun. Lulusan pesantren mana? Ih, sia mah. Eta di ngaranan nyogok eta teu meunang eta mun aya nu datang ka maneh misalkan mare amplop. Eta politik. Heeh. Oh, heeh. Ulah pokona mah. Pokoknya aing ayeuna kan ngusum ka kedeung deui nya. Oh, siap. Ka kedeung deui eta. Kade ulah eta Siap. ulah ya wokan. Heeh, siap. Sesuai hati we pilihan mah nya. Lihat. Siap. Tuh dulu. Beneran tuh jauh mah duaan sabeurkeun ku aing. Mana tre? Urang ngabejaan ka maneh. Ieu mah aya saeutik heuh. Kade pilih nomor eta. Apa kan? Iya. Saeutik. Di mana ya? Eta anu kamari kurang di bejaan, ayeuna ieu na saeutik heuh. Oh, iya. Bejaan di kanu sejen di heueuh. Heeh. Kade sia peupeujeuh eta. Siap. Nu eta wah. Oh, siap. Aing singeulnya rusuh. Hayang ngisi heula kieu. Teu kuat. Hayang ngisi heula da kuat. Naon? Oh. Dikehead. Ngomong bisa sia teh. Udah nyari.